Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Naya Malika Gunawan ti kelas 10C+. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Sugrining puji urang sanggi ka Gusti anu Maha Suci Allah Rabbul Izzati. Sagala puja urang sanggakeun ka Nu Maha Kawasa Allah Azza wa Jalla anu parantos maparin mangpirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana. Sholawat sinareng salam mugi tetep ngocor langgeng ka junjunan alam Nabi panutan urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamugi urang sadaya kalebet umat anu kenging sapaatna dugi ka yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Langkung ti payun sim kuring ngahaturkeun nuhun ka Bapa sareng Ibu katut rarencangan sadaya anu parantos maparin kasempatan kanggo biantara. Hadirin anu ku sim kuring dipika hormat, Bapak kali Ibu guru katut rarencangan sadaya anu dipicinta. Dina ieu kasempatan sim kuring baris medar tema syukuran nikmat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Naon margina? Margi di zaman kiwari seueur jalmi anu kirang kana nikmat Gusti Allah. Sedangkeun dina kahirupan urang sadayana henteu luput kana nikmat Gusti Allah. Bahkan satiap laku lampah urang sadayana eta teh mangrupakeun ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teu kaitung bisa kumaha seueurna nikmat anu tos dipaparingkeun ka urang sadayana. Di nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman sareng sajabina. Eta teh perkara anu wajib ku urang disyukuran. Tapi kabuktosanana seueur jalmi anu ngaraos teu dipasihan kanikmatan ku Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tos ngadauh dina Al-Qur'an nu hartosna saestuna kami saur Allah eta paratos maparin nikmat anu kacida seueurna ka aranjeun sadaya. Allah janji dina Al-Qur'an anu hartosna saha jalma anu syukuran kana nikmat Allah maka Allah bakal nambahan kana eta nikmat. Atanapi sabalikna saha jalma anu teu syukuran kana nikmat Allah maka eta jalmi bakal disiksa ku Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Teras kumaha cara syukuran ka Allah? Aya sababaraha rupi cara syukuran ka Allah, diantarana nyaeta kahiji nyaeta emut kanu masihan nikmat nyaeta ka Gusti Allah. Kumaha cara emut kanu masihan nikmat teh? Nyaeta ku ngucapkeun alhamdulillah. Nu kadua nyaeta taat kanu mere nikmat. Nyaeta ngalaksanakeun naon-naon perkara anu dipiwarang ku Allah sareng ngantunkeun naon perkara anu dilarang ku Gusti Allah. Nu katilu nyaeta ngantunkeun nikmat anu tos dipasihkeun sasuai parentah Allah. Nu kaopat ngajaga kanikmatan parantos dipasihkeun. Panutup eta panginten cara-cara syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Pamugi urang sadaya kalebet umat anu senantiasa syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sakitu anu kapihatur, pamugi aya mangfaatna kanggo urang sadayana. Hapunten bilih aya basa anu kirang merenah, boboh sapanon sareng sapakan. Hapunten anu kasuhun, hampura anu kateda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.